anak jeung anak dulu ayeuna indung jeung indungna aduh kumaha kejadian ya eun ka kieu ya heueuh power deui ya hanyir tapi kaparabut kieu sering cakar geus ya modal sarimi sia modal mah goblok kurang ajar ti seplaku micet tibatan sia murahan gocap menang saja mun kita ngomong teh ka mana karap dulu itu si heeh motong ngaracek susu kurang ajar setingalikeun ku aing di paehan ku aing sia di paehan ku aing mah sia kabina beda teh sama kaji mencet susu kening susu sia teh reot gitu geuning awewe mah nya Kang heeh taganeng itu nya ge kolot kalapa rame resep euy nya begitu da ku mulus keneh nya abongkeuna ratu deui ka urus we awakna teh bener heuh ka Luis itu Kang asal lebih menarik heuh siga si ibu nya heuh payangan lawan nu kaseng siram bener beutan keneh mun si oman teh mah aduh hudang sia sok bibir ka mana karep teh geuning kabisa gelut oge goblok kurang ajar ari misok sia rek nepi ka mana jeung aing rasakeun aing bangsat rasakeun aing sia awe murahan sia nu murahan mah sia benang ditawar keneh cepet oge goblok mangsa ayeuna dipetik pati di ala nyawa naonan goblok rasakeun aing goblok eueuh sia tibatan jadi raragerna dunya hirup teh sia ngaganggu kadang-kadang teman hirup pararea ku aing di paehan penas dikersayang tumampara pertiwi emut daten purwa daksina purwa wiwitan daksina wakasan emut yen tiasa nerus bumi dina mangsa mesatkeun ieu keris arimi langsung asup kana nerus bumi anu tutuna teh ngeplos dina paningkali arimi rasakeun aduh abongkena orai sia goblok ngaliang eta sok kabina-bina teuing ngebelesak kana taneuh yakin ngebelesak lami tilami ieu arimi ngahulang ngaraga meneng kalayan amarahna parantos pudar turta pangacian kumpul deui anu temahna teh kaduhung kana laku lampah sorangan kitu kaayaanana aduh kabina-bina teuing kaula teh jadi contoh keur anak kaula Gatot Kaca Gusti kalakah manyangkeun papaseaan dulur jeung baraya kudu kumaha aceuk pertiwi hampura kudu kumaha Gusti nu agung Gatot Kaca sadu mundur pas bangulan baju umang di medan jalan sasamara badana Dewi Pertiwi temulang ka sabda pertala nanging kalakah lumampah ngajug-jug ka nagara Dwarawati maksad bade mundur tulung ka Kresna Carogena kalayan disarangan ku Trisna Dewa pikeun ngelehkeun Dewi Arimi kayanana Kresna katepak dada anu kenca anu tungtungna cakra teu kaluar malah muter dina salira piyamba anu temahna teh nyeretkeun getih ka luhur ka handap kalayan Kresna hilang kasaimbanganana kitu kaayaanana
asih timbul benci tinunya timbul ngewa kap Arimbi kata mah dihasut ku Pertiwi anu temahna muncak nafsuna ieu Kresna atuh ieu Kresna halu mampah diserangan ku Pertiwi ngacugjuk ka Pringgandani arembe Gatot Kaca saha ieu aing Kresna tingali Raden Wahidep waduh cilaka musik ulah mandi ngahudangkeun macan Kresare sampean Arimi semapa ngabak tiuk sia waduh wah tiuk punten tiuk sia puasa panuju sadaya daya kedah kumaha lamun kicarana sok sia ngahina kakaula nangtang kana kabataraan Kresna jeung Pertiwi dipandang naon aing ku sia nah saha nu nangtang kana kabataraan salira ye jengkol aya usumna ekol mah eueuh akal silaing we abo kena geus aya dareupeun kaula aku ku sampean pajar kena nangtang kana kabataran Kresna jeung Pertiwi bener Pertiwi laras kaula nun ngahina kana gelar kabatarian kalayan ngahina katurunan urang tuh dek ku sia lamun teras kadulur mah aing bisa ngancurkeun dicacar polangkeun ku aing nagara Pringgandani tong bujeng hingga sia amarta ku aing rempah ku aing sadaya-daya kaula nun yang sabot ngabaso aya Kresna si tante jeung si om sumping deh tuh merah dua sejoli lu naon bapak aing deh tuh pak yang jeung siapa ieu juragan Bima leus ya anjir rame di wae yeuh wah cilaka ieu mah rame yeuh hogak pisan leuy Raden Bima sampun temeka ing kalebet nagara Pringgandani Arimi saha dakwaan aing ditenyut di luar sia neunggeuh pamajikan aing jaliteun naon sia Bima tingali aya si dosar ka dieu naon sia rek ngalawan aing ngadenge beja di tadi aing si Harimi jeung si Gatot Kaca geus minta ampun tapi ku sia teh tarima gebleug sia dipaehan ku aing saha teh si Arimi di negara Pringgandani negara Amarta Pandawa ku aing dicacar bolangkeun koclak sia eueuh ku jabatan eueuh ku gelar Batara sia lamun sia rek nyiksa pamajikan aing siksa aing wani aing ulah kagos rek naon sia bontong lu jadi sia di luar jeung aing sakarep wa kula teni nepi ka becar sasaurang urang jeung urang bener sia teh iya kurang ajar sia baju sia we kurang ajar Arimi rasa kena bangsa engke jaga aduh kasep Gatot Kaca
Omat ulah kabawa deui ulah kaciwit daging kabawa tulang kaset Timbala